setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Memantak kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sambarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa nu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa nu geus jeung nu encan. Kakarak wih mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa, di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu, ku urang nanya naon kebutuhan, dicumponan ku nanya manehanana bahkan diliwihan, bahkan ngajanggihan di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat, insyaallah mudah-mudahan kula aya milik teh asana ka ditu nama eta dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun mah kieu be ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan mawa ceurik doang. Mawa ceurik ka dinya teh. Kunaon penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuareng minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu tah. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun kadatangan timpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati ke telepon ka camat, kondisikan saya mau datang, goblok itu tah bupati. Eta di Lampung tah mau kos itu. Menang niru di dieu di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan datang penilik, wah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ka sakolahan nyana menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu, merengket. Mirisan. Tungtungna manu ditekenna orok, kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh beureun tah ka jeung hukum hangteu. Guru tanu seuri guru ka jeung itu. Tetep cali berlain deui. Nu beres.
Mudah-mudahan ku aya na pangajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan penilik, ya bawahan teh. Sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan. Murid dek kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang deuk embe asana ieu. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana gitu. Masya Allah, hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes dareung. Tambah lebay bodalna diangkut ka abah punya. Eta teh bunga takut itu. Aya teh guru bae geus salah, guru ngaji bae geus salah, kiai bae geus salah. Oh, atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga dekadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokus kadinya, lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngadieu mah preman bersorban. Lamun di PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu. Atributna bebas dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngaleulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masyaallah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan, bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Pada resejata senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana. Antepkeun welanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun nu biasa. Rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantena, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya kene. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya teu nyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta
aing mah resep ngabuburit kapuring teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu marake calana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pada teh setan tah gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirante mah nu marodah. Jin-jin jeung setan raja-raja. Nah, adapun anak buahna malah satir anak buahna mah. Ceknya diantepkeun bae lah bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirante bener-bener nu ditengkel kayu, nu di naon guha dirante anu di laut di batu anu ditengkel caringin roboh tangkal caringinna durante macem-macem. Tah aya anak buahna mah teu sabaraha ieu cekna tadi diantepkeun berkeliaran ngan nyana geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirante teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidatis sayatin wa maratul jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Gulikat abwabun nar. Lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka. Tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah. Lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Oh hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat ababul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh. Moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dek dalan mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon eueuh dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka. Ya Allah. Mentek gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang. Ku agungna bulan Ramadan. Maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teh jadi bebesanan bae teh ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolol teh. Ulah kitu atawa deuk meunang kauntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jak kabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa, minta hampura ka dulur, minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama,
Ia adalah budaya Jakarta tah. Ia maksudna Allah bae ngahampura, ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya, komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna, duh kaji gitu kumaha ieu. Geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah. Nah, cek tadi gesah jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang malain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandana siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri gitu kayak ini. Ditah ku komandana siap dan. Ditah puasa. Tidak siap loh. Waduh eta. Lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawaan anak siap Bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duit siap. Tarolonya sapan. Siap. Teta diperintah ku jelema mah siap dan. Tapi diperintah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah nanti siap ya. Kita ulah korupsi ente, tapi ku komandan mah siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di nongora bae kanu kolot jarang cari orang bojong. Hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot. Kaje mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Rami lah. Berapa dia balik? Ya dihitung bae. Nih hitung bae. Di mana bae gua, Ri? Ya jadi mana di itu. Ada tengah bulan itu baliknya. Atuh baru naik ka hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah kamar. Di kamarnya na bubuka. Nu kolotnya nu bubuka. Ayo cari bareng. Hi, bari bulan puasa dia itu balik. Terus sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kulo kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteung ngadayut, kumisna mablang, jenggotna tempong, neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak detik umurna kakarek 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu nu kakarek kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis gitu teh sama dina ayana ge teh mah kiriman ti Cikupa tama. Ya Allah, mun dipikir ke urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae tah Ki Haji, titah kuno kolot siap dan. Tapi titah puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban malka rasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagan bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyabu indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba cek bulan puasa ambean sungutna.
bandingkan jeung minyak misik coba ge ieu ka Kangjeng Nabi barang diambeun jah henteu jadi mah buka daw paringanan aya indallahan atyab wa indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambeul minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa teh malaikat masyaallah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya PKS bagus percayaan kawali Allah Wahabi itu percayaan kawali Allah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah ka Syekh Abdul Qadir wali Allah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia. Ih, lalawora emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia nah iki kuaripan di dia ngaji ieu lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dieu ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famusaim atyabu indallah min rihil mis ya Allah lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid dikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku nened iya abdi buku barat tahun hirup ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya cek pan tenang amat net atuh kula mah salat biasa puasa biasa dimana imanet dikupa atau kapuri citra ente pernah tadinya ngan ngutus doang palingnya amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa digali langsung ke mah kaku nu ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah kabeh nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah da bangsa lillah Allah nah ja ieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa gitulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa mudah-mudahan urang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan intina orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala